kadiana nyawa buktikan Duryodana dulu sasana buktikan saya tepu abdi kan babak dulu buru-buru saya bawa bokor kuat kuada si paheun bokor kergeti buru tong ambak ai bokor kaya geti ya sumur mangga tenang gerak tungkul karena jugut tengah kasarapan pilihan kedunya kuraja aja kaken baca tur sasana maju nyawang tikaangan anu nuju tong terang pedang perang di tengah tegak Kurusetra barang ningali kahiji tempat Bima nuju disiksa kudur sasana margi leur Dursasana kakuan aji belut putih ditewak begitu dikieu teh lepas wae itu kayana sastra jingga ya kadir lah semaka pihatur Gusti kamana si dawala sekarang Gusti Sadewa paling kalian ulah katingali dunungan maneh Bima ngumawi ulan aduh rada hariwang abdi oge teu acan asup peureup hiji-hiji acan anu keuna ka Dursasana leueur saurna teh ulan bejakeun ka Bima kumaneh corowokeun ti kajauhan naon lah ngeangan tanah ngebul gua kabul tanah ngebul oh semua maksudna tanah ngebul teh kepeul ku Bima di mana geus nyeka tanah ngebul langsung tewakeun ka Dursasana seuseut engke bakal katewak oh bisa jadi ulah siap ulah
Itu naon mana di bawa bokor bulan kangewan wadah getih tak terkenal sok karena bokor heula mah kirimkeun taneuh ngepul karena bokor keun heula saya bulan janten kange taneuh ngebul mah bakal seuseut pecahkan kan almut ieu cek taneuh ngebul jangan saudara cek lah kenaon sia taneuh ngebul or beli bade meulem daging apa dur sasana teh leueur kan ku taneuh ngebul mah tiasa ieu teh cenah ya ngarti ai regeun ayo siap gelut teh. Maju kuraja. Iya. Woi. Iya. Kora, bima. Lesotkeun aing. Lesotkeun kuraja. Aku kaplanting. Lesotkeun kuraja. Woi. Bima. Lesotkeun kuraja. Pati utang wirang tiba wirang motor siap wah woi lesatkan bima lesatkan kurang ajar lesatkan bima hai motor dibanting-banting ku aja geleng naon bima siap bangsat siap modal siap baik ya kan kekegan nuhun bos cekap dia oke cacak ku tadi ngebul komo lamun ku korong ngebul hari aing nggak naon aja ayo bima lesotkeun aing motor dibuat-buat bima bere kasempatan aing pikir ngalawan ajo tos tenggorokan ira dening pansanana lesotkeun bima bima anjir tapi kalau pulileng gitu jangan bodoh raka begitu juga gimana bokor iya lah Bima Pindukan kan? Waduh. Sumpah lebih ka dilaksanakeun gitu. Awas nguyuh Coca-Cola aja. Nguyuh Fanta merah. Raya! Dor sasana gugur! Dor sasana gugur! Gugur! Sasana gugur! Jelema nu receh. Hidup Bima hidup!
ieu teh bawa ka si Acek Drupadi di kemah. Si Acek cenah ngalaksanakeun sumpahna di angir ku getih si Dirusasana. Baik lah. Kade bahe sia. Hah? Kade bahe. Oh, atuh. Ai ngeunah henteu aya kitu mun kos. Tuh. Anjir. Asep Sunandar. Tuna lampah eta kacarios dipalih kaler. Nyaeta ieu sang kuning diiring ulah dia belakang tawa semata. Tarung sareng sadewa silih temak ti katebihan. Oh, sia sadewa. Aing nyaho keur bebenyit. Moal ngejat satu yang beas aing. Ancur siapa nawa peuyeuk we. Jambu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Bahaja Maratin kades Jaya Mukti Bajais kades Hagar Mukti Kula kedanan aduh aman ibu saya Namin cikaran suka lebur dadi abu tinimbang dijajah aduh bapak Suherman balaka waratim belak bare ning lili bos karusu iruk ning dunya kudu ngatung ning sabar aya Bapak Haji Bapak Sulasa ning dunya
dilipur-lipur ora bisa kembang biru kembang widara kula milu bagian sesarapan aduh pacama ibu lurah pasir Tanjung biru kembang widara Mas Herman Balaka Mas Herman Balaka kula melu bagian susana tarik ibu Bandan pangangkau hati panas digawe ngomong Mas Dendi
sang kuning anu nguntuh pikeun ngayonan Yuda jeung Sadewa. Sadewa mangsa ayeuna bakal dipetik-pati tiala nyawa. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang Sadewa aing nyaho bebenyitna kewe. Pengalaman meuleuwih teh aing sanajan maneh geus ngelehkeun bangsa jin kukutan aing ayeuna mangsana aing pikeun ngayonaan Yuda. Awas ya, aing bakal nyiluman ngabongohan si Sadewa ditembak. Susulputan syahulnya sanajan pinter ora katengar bisa katara pun jule apa boga jin boga naon teu sieun lain ya hampir-hampiran juragan Sadewa enggak nuhun salamun sawang surah dola nemeh teh naon pula ngirim jin 2 udah hamun wartoskeun maka abdi talian ku abdi duanana ge. Iya. Urang puput jin kitu mah geura. Kade hati-hati maneh mundur bisi kabongohan ulah. Sisa kuning mah licik kade. Sumuah sawi os tenang we kulan. Wong becik kacicing teu bakal katara nu salah kok. Wong becik bakal kaciri tenang. Asal urangna istiqomah. Teu aya deui cing ancek-pancek ulah ungut kalinuan ulah gedak ka anginan. Kitu saurpun bapak ge pulang. Oh kitu semua. Bakal taluk lu kitu masa bersihkeun we mana. Nya. Ulah aya dengki naon-naon tapi urang mah cing inget ka emut kana kewajiban we pulang. Nya tapi tenang tukeun bener sang adil. Ulah duwi kaseterasan kajahatan teh meuweuh. Itu cek abdi ge mundur. Sadewa teras-terasan ngincer sang kuning ka mana lompatna. Ebreh yen sang kuning teh aya di sapengkereun wala dia bala tamtama. Ngahaja di benteng ku tameng-tameng. Kitu kaayaanana bari jeung teras-terasan ngabongohan nembak. Ka Sadewa biala bongohna. Hampir-hampiran jadi mangsa mana sakuni so suci sahirup dina sela-sela katempoh waing yakin eta baju si sakuni utang pati berpati utang wirang bawirang bongan manehna ngalecikan aing oge bakal datang ti satu kangeuna. Ekses jentre pertelang manggoleng pundukna sang kuning katingali. Ieu rasakeun bangsa.
siguna aja. Kuni aya namanya. Baru kana kumaha bener sia. Sok awas. Rek ngalawan kakolot mah si kurang ajar. Timbalan. Selamatkeun aing. Sadewa. Kamana bisa si kurang ajar syuk nyebutna. Plastik kersayang tumampar. Gigi. Atuh ieu panah sadewa nyasar. Keuna pisan kana tak-takna. Ingat sang kuning kakenaan ku panah pusat. Gusti Allah. Surakana. Sakone romo. Sia mana biar kurang ada wih sampai wih bakal sampai sakit musik siapa jo pindah licik Sadewa, licik kurang ajar, licik. Yang tawis nasa kuning nuju kokosehan. Kakenaan ku panah Sadewa bari wala dia balatam tama sorak amal-amalan yen netelakeun sakuni sampun kena ku panah sorak dia sakuni robo darah sia kurang ajar. Anak sia si Dursasana. Ampun kasih Dursasana anak ini. Anak moang kasih. Geus jiga lama menang salah sia. Urajar waktu balik tunggi denge. Ampun anak ini. Gara-gara sia setan. Pandawan yang syarat 12 tahun, 1 tahun nyamun. 13 tahun aing jadi budak. Hah? Gara-gara sia? Bima, ampun Bima. Plastik kersayang tumampara. Memang sumpahna Bima pikeun ngabebekeun sarehamna sang kuning. Sabab ieu anu jadi bibit rurucit inu rurusuh. Yakin mangsa balitungan dina Bratayuda. Wah! Bima! Wah! Sakuri lobo. Iya. Barang ngadangu
sang kuning sampun masing pati dursasana korban di pihak Pandawa aya nu ngalung-ngalungkeun topina helm jeung sajabana uyah-uyahan ti pihak Pandawa yen Pandawa aida kaulan bukituna Suyudana Raja Astina anu aya disapengkeun pasukan barang kejadian kitu lumpat sakalumpat lampe iya ye ana apa kaganggu wilujeng iya ye nun nanging Suyudana lumpat ka kemah kali tepa kemah pamajikanana nya Tapanwati si Duryudana lumpat di pakarangan diberi baik ya rasanya datang nira tangga demane opak kulingan rata datang nira tangga demane opak kulingan rana tak keningan Raka Prabu tapi nana ngakaturkan semakaturan lawuh kaulan nun ditampi nun kuakangi kunaon keningan nyalira soak akang teh meureun kadangu bieu sorak ambal-ambalan ulah dia bola tam-tama uyah-uyahan paman sang kuning masing pati dursasana korban Panawati akan kegesuhan keunun saha aduh nyagakeun sadaya-daya teu Raka Prabu kedah kumaha ayeuna minta karidoan Nyai karidoan kumaha wayahna we nagara Astina teh urang pasrahkeun ka Pandawa urang buburu we sanajan jadi tukang ngoret ge teu naon kumaha Nyai maksudna ya nagara Astina urang bikeun akang teh hayang keneh hirup nagara Astina kena dipasrahkeun ka Pandawa iya nah kawina-wina teh sadaya teh kagungan emutan nah ieu teh Astina teh nu saha iya anu urang sadaya teu bisa ada kriminal ai sadaya Raka Prabu lali kana Purwa Daksina Purwa Wiwitan Daksina Wengkasan kapan sini paheula kaula teh alim kasadana teh alim da salena teh teu kasep kaula teh maksakeun maneh daek oge tiba heula kaula teh diolo-olo daek ka salena teh kaula teh salena teh kapan goreng patu tiba heula oge bibir ceding coba dijading teh mana dipercis sapu nyere baik itu kapan eta mas kawin nagara Astina ka kaula nganu harti Astina teh nu kaula coba eta si eta nepi ka kitu tetapi tiba heula ge kaula mah bogoh teh ka Arjuna bongan saha atuh Pandawa maka dihina Pandawa di sangsara di nyeri dari lamun kitu memaneh teh bogoh kana harta bongana kaula teh nepi ka diolo-olo di kumaha-kumahana puguh kaula teh teu suka kaula teh teu sudi sabenerna kayana geus kieu nagara Astina mah kaula mas kawin salina ka kaula bikeun Nyai bikeun nagara Astina moal
alah buru-buru nyi urang bikin supaya kadengeun ku Bima dipaehan saja pamajikan anak baik alah ubah lumpat deui ti kemah mana tanggung jawab ke negara mana tanggung jawab ke masyarakat aya pamimpin pengesut borangan sia izin jeung aing lamun bener kitu ayo berik saja lompat ka nyeping pintu wae buru-buru orang bikin kalah na yang awewe matre maneh teh Banowati ampun teh Raka Prabu nanaonan atuh make ngayakeun kikiran da bukti nama geuning kitu jadi anjeun teh tanggung jawab kana kasalamatan negara jeung bangsa dek dibikin moal Banowati lompat ka mana sia edan wah, pindah stiker sayang tumampal hiji. Dina jalan satapak aya jalan nyaga. Ari Banowati malumpat ka palih kulon. Si Yudana langsung ka palih kidul. Soak ningali Bima anu ngagidik budak-budak ti katebingna. Suyudana teras apruk-aprukan ya eta soak wayana ancaman Bima Suyudana pijalanan buntu kahanapna gawir deka mana lumpat tapukuh ka itu ka di jungkrang itu kayaan nanging bakating kusieun homo ngadenge suara Bima lumpat ka mana Duryudana alah negakeun diri Suyudana luncat ka walungan ampun cuprakan Suyudana akhirna penak sareng curug anu ieu curug teh tarik pisan caina aya kasempetan Suyudana pikeun nyumput di satu kangen cai anu nyurug Bima katatang koteteng ningalian Suyudana ka mana lumpatna nanging disapangkeun kresna ningali kana kajadian ieu omong ka Suyudana lajeng ngagunakeun kabataranana
watak wantos kresna dudu wong samana mangusa terus sing madut rahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusa nyaeta napak dina cai nyampurkeun ieu curug anu sakitu tarikna dihin pinasti kersah yang witi wis kena dihin pinasti kersah yang witi suyudana paringa hod-hod tiris di jero di satu kangen saya anu nyuruh norok tok gadona barejeng hate kasiksa ras ugarwana parantos nawang lukang ras emut kadulur-dulurna anu parantos kuhugur di medan tempur perlayak di medan hutan alaga katingali dina bayangan ngajajar baraya-baraya nacing bararakata terus-terusan bayangan sadayana katingali papalatak motor-motorna semplatak itu kaayaan suyudana hatena terus-terusan kasiksa pulang-pulampak dibandingin wah istimewa hate da pugu hate dipangpalerkeun gehese dulur-dulur nu geus bararaot ngaremongan cing barakata ampun tubuh Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Mangnusa titi sing Wisnu ngagunakeun kawisnuanana nyaeta ngajempekeun sora curug anu sakitu tarikna kalayan ngadak-ngadak cai anu nyurug teh mengkor molongo lempengan suyudana kalayan sora leungit kadanguna ku Kresna jadi tiis jemping paripurna Nur cahaya sesekar ningwang sakaya kilang kumilan Nur cahaya sesekar ningwang cahaya kilang kumilan
jentre pertelang Bang Golek Raraina Seyudana paenteng-enteng jeung Raraina Kresna Tubahan Raka Batara Yai Sampurasun Rampe Raka Batara Naon ieu putih Tobat ieu surat suruh jadi jempegir tapi caina mah terus ngocor teu isin yai ku cai cai ngajugjug lautan di luhur gunung di mana cai di benung kajen caah leleberan tibatan tegatnya lampah Salira teh hiji para ratu meka yeuyeun para menak meka serap kolot geus budak erak deungeun meka deudeu. Kasohor Raja Astina Raja Berat Beungan. Tapi kunaon salira bet lancah linci loncat mulang udara tina talingana. Jadi pengecut. Jadi letik burih kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang ampun Raka Batara kaula teh seja taluk dina waktu ayeuna pada nyangakeun we negara Astina malah negara Amarta anu hasil tina judi kaula mangga nyangakeun asa kaula salametkeun Raka Batara atuh sae keneh tuang rayi sadayana anu parantos gugur di medan tempur perlayak di medan Danalaga tibatan anjeun salaku raja bakal dicatat ku sejarah anjeun jadi raja anu lancar linci loncat mulang udar tidak telinganak sapanjang dunya ngadeg anjeun bakal katulis dina goreng alasan naon pangna anjeun nepi ka kitu kapan janjina berata Yuda teh kudu eleh salah saurang nya kaula geus masa eleh lamun eleh kudu gelut heula eta hartina kumeok memeh dipacok di Yuda hayam kabiri ampun Raka Batara anu jadi alasan pangna ampun geuning ari Pandawa mah gemelang limaan kaula mah sanajan 100 tumpur kabeh nganukur kari kaula deui aya kitu nya da moal kuat kaula ngalawan limaan ai dina perang Baratayuda ieu teh perang adil hiji lawan hiji anjir bisa milih mana pilawaneun dek Yudhistira dek Bima dek Arjuna dek Nakula apa Reksadewa pilih hiji pilawaneun anjir di antara anu 5 carana lamun eleh hiji Pandawa eleh kabeh sabab anjir nganu ku sorangan deui kudu tuntas sagala papasoalan oge jadi kaula teh kudu milih lawan salah sahijina kapan salira teh hiji raja anu sakti mandraguna tuang ibu parantos masihan kasaktian ka salira oh jadi lu sejenna moal manglawankeun moal di mana anjeun milih Yudhistira gelut jeung Yudhistira eleh kabeh penonton kompor teh milih Bima eleh kabeh Duryodana emut kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wekasan emut
yen diri nanti nyaeta parantos disorot ku ibuna nyaeta hiji kakuatan orang anda beraja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal terak nanging waktu sarita disorot ku ibuna ku kresna diwartosan ulah selang ngutur hareupeun ibu bilih jadi dosanya disamet bujan nepi ka samet tuur mah harita teh teu kaentepan ku ilmu batu karangna di halangan kudang daunan ieu mangga atuh pameh kitu macarana sok si Bima macara ka dieu ya iya dupi ngajak perang teh di mana di Tegal Kurusetra di tempat perang jeung Bima teh di Tegal Kurusetra ai pasukan cenah eureun kabeh teu meunang aya perang kajabi ti salira patutunggalan antawi salira sareng Bima eleh Bima eleh Pandawa dek ngalawan pilawaneun teh mentasi Bima we Bima jadi diantos tapi pasukan di pihak kaula oge aya cenah nonton sareana ditingker ku bala tentara pihak Pandawa pihak Kurawa sesa bere hiburan maranehna kari patutunggalan we anjeun jeung Bima atau sadewa nakula Bima pilawaneunana kitu iya mangga diantos hoyong bareng sareng salira bilih pada ngarampok kalau moal cing percaya ya teu naon ti dieu urang lumampah rai mangga atuh pameh kitu macarana rakawatara tuna lampah eta dina sate acana perang Bratayuda rakana Kresna anu kakasih Prabu Baladewa margi jangjina lamun teh mah aya perang antara Pandawa jeung Kurawa Baladewa bakal mihak ka Kurawa margi aya anu patula patalina sareng Samitoha sareng Suyudana kukituna Baladewa mah diolok ku Kresna piwarang melaksi Ki Asem di Curug Sewu di mana ya si Ki Asem terjadi ulah wakan nyaring tina tapana dibebenyokeun margi upami Baladewa ngiring Bratayuda dina harti bakal hancur kabeh oge margi Baladewa kagungan senjata nengalap penghancur kukituna pangolok Kresna Baladewa ngagugus teh dume Kresna teh Batara nanging unggal aya anu ear ti Tegal Kurusetra Baladewa teh sok nyaring reuwas ngadangu sora anu ngaguruh aya anu nungguan Baladewa teh putrana Kresna kakasih Raden Sencaka Cakap wah kadieu kunaon geuning wa lugay deui wa kadieu unyuk sumaga kaula nu ya tak ngajak geurang ieu sadaya-daya wah Badana
sabab deui di pangeran pagi pakiri-kiri amalkeun aturan negeri suka seri punca panggih jati diri munacan panggih jati diri mun hirup sewang-sewangan tujuan ukur sawangan tinang tungguan arah dapan natratina ayat-ayat waratin yang ruksak dalam dunia kapola bangsa ayat haji bapa kasebat sareng disebat makhluk bangsa rakana leuwih timah sanajan gitu jadina pati herman daratan anu sama dulunya tentu bisa maromena mun datang gempa ketiga bencana alam segera kumaha ngulamana kaget kurnera hamidanget kaget kurnera hamidanget Bapak na Prabu Baladewa sering lugai margi kadangu sorak ambal-ambalan di tengah-tengah kusetra dirahangan di coba Banglanulwa gening lugai deui semua kali lugai ayeuna mah ayeuna nanyakeun ieu nu aslina sugan kaganggu wae aing tapate nyaeta ku sorak anu guru eta teh sorak naon eta pogo ieu sorak curug-curug mah di dieu ngan ieu mah aya sorak anu leuwih teh eta naon ieu gedengan teh gugur nah naon itu rupina mah hua eta mah dagang bubur aing teh lain bebenyit aing teh hing naon
Wah, sahur nama eta teh di negara Astina aya nuju pesta. Pesta naon? Sahur nama putra putri Siyudana teh ditikahkeun. 7 dinten 7 wengi sahurna teh pestana teh. Uyah-uyahan. Eta teh Mangan wah. Sarangna deui uyah-uyahan di negara Amarta cenah. Wireh negara Amarta teh parantos kapimilik di ku Pandawa. Eta wah rupina. Pesta. leuhna yai. Gogodan nepi ka kieu. Ya, Bapak maneh teh Batara bangga aing ngagugu ka Bapak maneh teh kulantaran Batara. Kana kabataraanna sama Batara teh tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacongrekan. Ngagugu aing teh titah melak Siki Asem dina leungeun. Lamun ieu Siki Asem can jadi ulah kajaring. Jadi aing teh seumur kali batal itu bos tapat teh. Timalan wah nyai dikeureuh mah mudah-mudahan we. Jeung ieu teh asa teu mungkin Siki Asem bakal jadi di depan leungeun. Baik pikir. Rupina aya dina waktosna mah wat bakal janten. Wah, siap. Upami dicebor kumaha wa dina panangan. Kemungkinan. Tapi munguh pitulung pangeran mah teu tiasa kitu wa. Nu mawi kedah bari tapa oge rupina ieu teh. Munut kabul maha agung merdih asih nu maha kawasa. Wana we atuh ulah kagagu margi eta teh mangrupikeun gogoda nu kadangu ku wa teh. Kalau nyata itu, sang saya itu bapak mana itu? Bapak mana itu pintar ngomong? Tarai ngomong nih ngomong. Bala dewa barang ningali ka hiji madhab. Aya istri anu gugun tayangan. Duh. Coba. Wah, Pindah. kaulah nu Pindah dia. sadaya-daya wa naon tuh. Jelema lain. Sumuhun geuning jalmi Awe laki. katinggal nama istri wa Awe ya. timalan Kade siya bisi hayang. Hei. Jadi. saha Asa wawu aing. Yai. saha Ya, kade. Awe teh kawan aya kasieun teh. tobat geuningan Raka Prabu semaka pihatu kaget tenera Haningali Parwati ini. kaget tenera ningali kaget tak kiri-kiri lagi tenera ya Ingkang haningali. ya Parwati. laras Raka Prabu dia mana teh semaka pihatur bibi sahaya Raka Prabu Anak Kresna. oh Ayo kitu jadi kemana teh? saraya-daya Raka Prabu dan naonan geuning aya di dieu
nyaung-nyaung di Curug Sewu itu naon keke mental sadir naon sababna Nyai bari jeung nyorangan ka dieu anu mawi Raka Prabu nah teu uninga naon aduh ampun teh Gusti Maha Agung laras teu uninga naon Panawa jeung Kurawa teh Bratayuda perang Jayawinangun di Tegah Kurusetra Panawa Kurawa perang waduh perang naon itu perang Bratayuda teh jadi antawis Panawa sareng Kurawa dulur lapur baraya beak pamili langit pecah kaki masing pati itu makanan perlaya Kurawa dengan ukur Raka Prabu Kurawa dengan ukur Kakang Siyudana wungkul oge kumaha nasibna duka kumaha nasibna yana kaulanu Bratayuda laras geus sabaraha poe parantos tuntas amin Rapala Dewa nafsu kang kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bapak nanya anak tukang tipu ya nah Raka Prabu gede ngaleos mana itu gede badamian betul si setan akang tadi dia tetap beraksi kiasem tidak ada palemun lamun canjani ulah pajaring eta teh disaur saha Kresna kurang ajar si Kresna ka aing wari-wari nipu aing teh lanceuk utang pati utang wilan tipe wilan di podaran si Kresna baik tu geuning salira teh lancalin cirucat mulang udah tidak tarigana pajarnek welaan ka Kurawa mana bukti mah hampura aing pernah ditipu kurang ajar ji tutur geuna di udang teh si Caka wae si Caka da gua sablok dipaehan ka siapa aja kayu agung babar wete sami rempel gotonge rempel sami apang pange sekar mekar serius uyah-uyahanana ti pihak Pandawa jeung Kurawa balatamtama opo begalan Pati Bima sareng Siyudana lir muning rarakitan kuda papasangan palih kulon pihak Pandawa palih wetan pihak Kurawa parantos hiji deui balatamtama geus teu perang angin kari lalajo anu patutunggalan nangtukeun nasib eleh jeung meunang Kurawa Pandawa memang kitu-kitu oge Siyudana teh boga hiji awak anu luar biasa kakuatanana teu keuna ku pakarang naon bae oge hartina teu meurang
sadayana Panawa parantos bingung ningali Bima mus-mus ngajengkang ku tenggelan ada suyudana malahan parantos ngaluarkeun getih tina pangamung parantos hampir leuseuh ayaan Bima ukituna Kresna miwah Pandawa sadaya anu opat nongtonna rada tebih masihan kode nanging ku Bima teu karere tur teu kahartos Kresna ti kaangangan aduh dina waktos ieu sasat ngahuleung ngarga menengolo ke Makaduh kedah kumaha carana saha eta Sampurasun mah